Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'ahi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Illam tuhassin dhannaka li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka bahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Illam tuhassin lamun ora ya Allah, illam tuhassin lamun ora bisa bagusaken sira dhannaka ing panyono sira kaca 3 bihi kelawan Allah li ajli husni wasfihi karena arah-arah bagus sifate Allah pahassin mangka bagusaken no sira dhannaka ing panyono sira bihi kelawan Allah liwujudi muamalatihi karena wujud muamalahe Allah ma'aka sarta sira pahal awwadaka mangka ora biasa akan Allah ing sira illa hasanan angin ing bagus wahal asda lan ora paring Allah ilaika maring sira illa minanan angin ing piro-piro anugrah ya Allah. Illam tuhassin dhannaka bihi lamun anjeun teu bisa ngaluskeun sangkaan anjeun ka Allah. Ya. Salah sawios ya. Salah sawios adab-adaban urang ka Allah. Ya bahkan ieu nu paling penting dasar ya. Nu jadi dasar lamun urang hayang genah dina nyang hareupan kahirupan boh kahirupan ayeuna di dunia atawa kahirupan jaga di akhirat ya salah sahiji kunci supaya urang genah henteu riweuh nyang hareupan kahirupan boh kahirupan ayeuna di dunia atawa di akhirat ya salah sahiji kuncina adalah husnudon ya bahkan jadi dasar ya. Jadi dasar dina kayakinan urang ka Allah. Husnudon alus sangka urang ka Allah. Ya. Urang kudu alus sangka urang ka Allah. Ya secara syariatna ye nu paling pokok ya secara syariat ya ilmu syariat keneh ya. Ya. Allah ya kupingkeun ya. Allah memperlakukan urang teh kumaha sangkaan urang ka Allah. Ya. Kupingkeun ya ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Kupingkeun ya. Allah memperlakukan urang teh kumaha sangkaan urang ka Allah. Ya, secara hakikatna apanya? Secara hakikatna awas ya orang sing emutnya ya sering dicarios diulang-ulang. Secara hakikatna sakabeh perkara moal kaluar tina aturan Allah. Sakabeh perkara moal kaluar tina urusan Allah. Sakabeh perkara moal kaluar tina kersaning Allah, skenario na Allah. Sakabeh perkara moal kaluar tina gerakan Allah, tina padamelan Allah. Dasarna sarah hakikat, aslina kitu. Nu aslina mah ya, hakikatna alias aslina.
sakabeh perkara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Cik Allah. Ku kaula perkara anu geus terjadi, ku kaula oge perkara anu bakal terjadi. Sok dibaca ku urang dina munajat musyahadah anu can arapal teh geuninganan. Allah, arapalkeun ta munajat musyahadah teh luar biasa teh. Ku urang dibiasakeun dibacakeun munajat musyahadah eta. Anu munajat doa anu terakhir tadi tiap wiridan berjamaah nancep dina hate urang, luar biasa bakal karaosna ku urang. Tasuk urang sok dibaca dina setiap eta dina munajat musyahadah. Kulluhu bi qudratika wa iradatika wa kulluhu bi masyiatika wa kulluhu bi haulika wa quwwatika wa kulluhu af'aluka wa kulluhu anta mujiduhu wa kulluhu nuruka. Gusti kulluhu bi qudratika wa iradatika. Gusti sakasadayana ku kudroh jeung irodahna Gusti. Ku kudroh sareng irodah Gusti. Udah cing mantep di dinya nya, cing yakin bahwa kabeh perkara teh kudroh irodahna Allah. Nah, kudroh teh naon kakawasaan Allah. Ari irodah kersaning Allah. Kulluhu bi qudratika wa iradatika wa kulluhu bi masyiatika. Gusti sadayana aya dina masyiah Gusti, skenario Gusti. Wa kulluhu bi haulika wa quwwatika. Sadayana daya upaya kekuatan Gusti. Wa kulluhu af'aluka. Sadayana padamelan Gusti. Wa kulluhu anta mujiduhu. Sadayana Gusti anu ngawujudkeunana. Wa kulluhu nuruka. Sadayana nur Gusti. Nah, jadi sadayana henteu kaluar ti Allah, ya, henteu kaluar ti salian ti Allah gitu ya. Sadaya perkara henteu kaluar ti salian ti Allah. Sadayana kaluarna ti Allah. Kakawasaan Allah, kersaning Allah, daya upaya kekuatan Allah, diwujudkeun ku Allah. Sadayana diciptakeun ku Allah tina nurna Allah. Sadayana tanpa kecuali. Erek dunyana, erek akhiratna, erek anu baheula, erek anu ayeuna, erek anu engke. Sadayana henteu kaluar ti salian ti Allah, sadayana ti Allah. Nah, ya. Ya termasuk sadayana teh kariweuh jeung kabunga. Eta menang Allah. Ya. Kariweuh jeung kabungah menang Allah. Urang bungah menang Allah, urang riweuh oge menang Allah. Tah secara hakikat aslina kitu. Urang genah menang Allah, urang repot oge menang Allah. Ngan eta kabeh alat supaya urang balik ke Allah. Tah di antarana disebutkan balik ke Allah, urang yang hareup ke Allah itu cing alus urang sangkaan ke Allah. Kedah husnudon. Allah memperlakukan urang teh kumaha sangkaan urang ke Allah secara syariatna, secara asbabna. Secara asbab syariatna ya. Allah memperlakukan urang teh kumaha sangkaan urang ke Allah. Lamun urang alus sangka ke Allah, maka Allah memperlakukan urang secara alus. Lamun urang goreng sangka ke Allah, Allah oge memperlakukan urang secara goreng. Ya. Tak urang sok ngarasa riweuh repot itu di antarana kusabab aya goreng sangka urang ke Allah.
Gitu. Tapi orang selalu positive thinking, mencek bahasa barudak mah. Ya, selalu positive thinking, selalu husnudon, selalu berprasangka baik. Moal repot, moal riweuh urang nya hareupan kahirupan. Ana ingda donni abdi bi cek Allah. Ana ingda donni abdi bi kaula teh kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Itu cek Allah teh. Ana ingda donni abdi bi kaula kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Allah Rabbi Karim. Ya. Jadi Allah memperlakukan ka urang teh kumaha sangkaan urang ka Allah. Gitu. Lamun orang berprasangka positif, Allah memperlakukan orang secara positif, secara sae. Lamun orang berprasangka negatif, maka Allah memperlakukan orang yang negatif awon. Ya, termasuk ya disebutkan sangkaan teh, sangkaan ke Allah teh, termasuk orang sangkaan orang karena padamelan Allah. Sangkaan orang ka makhlukna Allah. Sangkaan orang karena ciptaan Allah. Tah, cing sae. Ya. Orang kudu sae, kudu alus. Orang sangkaan orang ka makhlukna Allah karena ciptaan Allah. Mada orang sangkaan orang ka jalmi, ka papada jelema ya. Orang kudu alus sangka ka papada jelema. Sabab jelema itu diciptakeun ku Allah. Orang ningali jelema model kumaha wae, manggihan jelema model kumaha wae, cing alus sangka bahwa eta jelema teh alus gitu. Allah Rabbi Karim. Orang ningali jelema tukang ibadah alus. Ningali jelema tukang cicing di jalan lagi cing alus sangkaan teh. Itu. Allah. Ulah aya negatif urang. Ulah pikiran negatif. Tak ketika orang boga duit cing alus sangkaan ke Allah teh. Ketika teu boga duit oge cing alus sangkaan orang ke Allah teh. Orang ulah boga sangkaan bahwa Allah teu bager. Ketika orang teu boga duit teh. Ulah boga sangkaan bahwa Allah teu beunghar ketika orang teu boga duit teh. Tetep kudu cing yakin. Orang boga duit teu boga duit. Ya, urang boga hutang teu boga hutang, urang kabayar teu kabayar hutangna, cing yakin bahwa Allah teh bager, Allah teh beunghar, Allah teh berehan. Allah Rabbi Karim. Ya, gitu. Cing yakin oh ieu teh matak kulluhu min fadlika wa rahmatika. Tuh. Nah, ketika orang tadi diawali dengan kulluhu bi kudratika wa irad Gusti sadayana ge naon kakawaasan Gusti iradah Gusti sana saja bisa jabina tadi kurang dibacakeun deui tah diyakinkeun dina hate urang dibacakeun kulisan urang tadi namun ayat musyahadah kulluhu min fadlika wa rahmatika Gusti kabeh ge padol Gusti kabeh ge kanyaah Gusti tah cing yakin cing mantep. Ya. Eta di antara husnudon itu. Ya. Kulluhu min fadlika wa rahmatika. Gusti sadaya lagi anugerah Gusti. Padahal teh anugerah wa rahmatika Gusti sadaya lagi rahmat Gusti kanyaah Gusti welas asihna Gusti. Wa kulluhu min fadlika wa rahmatika wa karomika sadayana ge kabageran Gusti sadayana ge berehanana Gusti kulluhu min fadlika wa rahmatika wa karomika wa minnatika sadayana ge anugerah Gusti ya. Kulluhu min fadlika wa rahmatika wa karomika wa minnatika wa ihsanika sadayana kasayan ti Gusti wa mahabbatika sadayana ge kacinta Gusti ka abdi cing yakin teh eta urang dibere kondisi kumaha wae ku Allah ya urang dibere kondisi kumaha wae ku Allah
dibere sehatna, dibere geringna, dibere nikmatna, dibere musibatna, dibere boga duitna, dibere teu boga duitna. Ya. Urang digetolkeun ibadahna, didaekeun wiridanana. Urang bisa daharna, bisa nginumna, urang kiihna, urang modolna. Sadayana padolna Allah. Ya, sadayana kanyaah Allah, sadayana kabageran Allah, sadayana kasayan Allah, sadayana bentuk cinta Allah ka urang. Cing yakin. Allah Rabbika. Cing yakin awas. Ya. Sahabat di antara sok sering bacakeun ta doa munajat musyahadah eta. Kulluhum Rabbana lakal hamdu kulluhum min fadlika wa rahmatika wa karamika wa minnatika wa ihsanika wa mahabbatika. Ya. Segala sesuatu anu ku Allah ditimpakeun ka urang, ditibakeun ka urang, dijadikeun ka urang, diciptakeun ka urang, eta teh anugerah Allah. Eta teh rahmatna Allah, kanyaahna Allah. Sadayana awas ieu, tanpa kecuali. Ya. Sadayana tanpa kecuali. Awas. Sadayana tanpa kecuali. Kabeh kabageran Allah, kabeh kasayan ti Allah, kabeh bentuk cinta na Allah ka urang. Cing yakin, cing mantap. Talamu orang selalu berpikir positif gitu, berprasangka positif seperti itu, insya Allah dibere pahit oge bakal karasa amis. Dohirna pahit tapi karasa nama amis. Dohirna riweuh tapi karasa nama genah. Komo dibere dohirna genah mah. Oh, orang. Ya. Aslina gitu aslina. Allah. Cuma husnudon itu ya modal dasarnya. Ya modal dasar orang dina ngambah kahirupan. Termasuk modal dasar ya, dina ngambah kahirupan. Sabla mun disambungkeun deui ka ditu ya, da mun dipasambungkeun deui ka ditu. Pitulung Allah itu, ya kan orang moal bisa kukumaha, ya. Urang moal bisa kukumaha lamun teu ditulungan ku Allah. Rek satakar kebak urang usaha, rek adug-adugan urang usaha. Rek usahana usaha dohir atau usaha batin, urang adug-adugan. Lamun teu ditulungan ku Allah mah moal bisa. Ya moal bisa lamun ditulungan ku Allah mah. Nah, terus pitulung Allah ayakna dina tawakal ka Allah. Allah bakal nurungan urang itu syariatna nalika urang tawakal. Nu bener ka Allah, sidkut tawakul. Bener tawakal ka Allah. Pasrah sumrah ka Allah, nyerah ka Allah, narima kana bagian ti Allah, ridho kana bagian ti Allah. Tawakal teh eta. Ya, tawakal teh pasrah sumrah, narima, ridho kana bagian ti Allah, tawakal teh. Tapi tulung Allah itu aya di dirinya, dina tawakal. Tangan urang deui ye secara teorina ye, secara teorina. Urang moal bisa tawakal ke Allah di antarana lamun urang teu husnudon ka Allah nah. Henteu berprasangka positif urang ka Allah nah. Moal bisa tawakal, duga irah-irah ge. Ye. Yeah. Lamun orang selalu berpikir negatif, ya. Lamun orang selalu berpikir negatif, tara berpikir positif, henteu berpikir positif, henteu alus sangka, urang moal bisa tawakal anu bener ka Allah. Maka otomatis ketika urang henteu tawakal ka Allah, urang moal ditulungan ku Allah. Nah, pan hayang ditulungan ku Allah teh lain? Itu? Gitu ya, paham teh ya? Ya? Pitulung Allah itu ayana dina tawakal ka Allah.
Urang moal bisa tawakal ke Allah, lamun urang henteu selalu husnudon, henteu selalu alus sangka ke Allah. Ya termasuk urang selalu husnudon, alus sangka ka papada makhlukna Allah. Karena segala dadamelan Allah, karena segala ciptaan Allah. Di antaranya modal para wali itu, para wali, para ahli marifat itu modal dasarnya. Menghadapi segala sesuatu itu dengan husnudon. Ya. Para wali, para ahli marifat matak jadi pangbalikan jelema nu kumaha we balik ke ahli marifat maka ahli dikir mah. Datang, kusabab naon? Kusabab husnudon. Yai Sidik Abdullah Malang, ya, Yai Sidik Abdullah, ketika kasumpingan preman-preman Bromo Corah, ya, tukang palak, tukang judi, tukang mabok, kasumpingan Yai Sidik itu selalu menilai anjir sok nyarios gitu kayak ka hodamna atawa ka santrina tuh datang paku bumi, nyebutkan paku bumi. Ka para preman itu Yai Sidik nyebutkan paku bumi. Husnudon Yai Sidik Abdul. Ya. Allah. Walaupun so kadang-kadang ya aya efek negatif. Ya efek negatifnya biasa lah. Lamun husnudon alus sangkating kubatur dianggap eta efekna gitu. Efekna kubatur dianggap naon gitu. Urangna. Keun wae. Ya keun wae. Abdi salah sawiosna salah satu mau apa ya? Salah satu nu modal abdinya hareupan jelema nu kumaha-kumaha ya husnudon. Husnudon. Urang mayunan jelema. Ya. Orang mayunan oge kada husnudon. Sabab kabeh ge dadamelan Allah. Ari Allah pasti benerna. Ali Allah pasti bagerna. Ari Allah pasti alusna. Talamun katingali Allah na anu bagerna, anu benerna, anu alusna, maka orang yang hareupan makhlukna Allah oke tadi sikap itu dengan kitu. Oh iya itu jelema teh alus. Ieu jelema teh bener kumaha-kumaha ge. Urangna anu salah. Lamun urang nyangka salah ka batur, sebetulna lain batur anu salah tapi urang nu salah. Ya, kupingkeun. Lamun urang nyangkaan boga sangkaan salah ka batur, sanesna lain batur anu salah tapi urang nu salah. Hakikatna mah. Lamun urang boga sangkaan goreng ka batur, sanesna lain batur anu goreng tapi urang nu goreng. Awas, aslina kitu aslina. Aslina mah. Ya. Lamun urang boga sangkaan salah ka batur, sanesna lain batur anu salah, tapi urang nu salahna. Lamun urang boga sangkaan goreng ka batur, lain batur anu gorengna, tapi urang nu gorengna. Aduh, bahayanya. Bahaya. Lamun urang alus sangka ka batur, tak berarti urang teh alus. Urang nyangka batur alus, oh berarti orang teh alus. Lamun urang nyangka batur bager, berarti orang teh bager. Ya. Sok saleh orang dohirna bager alus, nya dohirna. Lamun urang sangka boga sangka salah ka batur, urang teh salah urang kita hakikatna. Urang tukang sholat, tukang tahajud, tukang wiridan, tapi agoreng sangka batur. Ka tukang anu tukang cicing di jalan. Tan nu goreng teh urang nu tukang tahajudna, lain tukang nu cicing di jalanna. Allah. Aslina gitu, aslina mah gitu. Allah. Mata keun lah, batur nyangka goreng ka urang, nyangka salah ka urang keun wae. Ngan ulah sampai urang nyangka salah ka batur, nyangka goreng ka batur. Tong riweuh disangka salah ku batur, awas. Tong kudu jadi riweuh disangka goreng ku batur, disebutkeun salah, disebutkeun goreng, disebutkeun sesat bahkan mikir. Ya.
Teu kudu riweuh. Urang sok amak mah kitunya. Allah, berarti can bener urang tanah. Can bener udah goplah wae kurang dikirna eta. Lamun urang aya nu ngahukuman salah, nu nyebutkeun salah, nyebutkeun goreng ka urang amak, berarti urangna goplah. Can bener urang dina dikirna. Bahkan para wali itu, para sufi itunya, para ahli tasawuf itu, ujianana ya kitu, ujian ahli dzikir, ahli tasawuf, itu ujianana di antarana teh disebutkeun gelo ku batur, disebutkeun sesat ku batur, bahkan disebutkeun kafir ku batur. Itu aneh. Ya. Atau lamun ahli dikir itu ahli tasawuf. Urang kumaha? Urang mah ahli dikir lain, ahli tasawuf lain, ya wali lain gitu. Ngan urang ketika disebutkeun goreng ku batur ulah amek. Disebutkeun salah ku batur ulah amek. Heuda wajar. Disebutkeun salah ku batur, heuda emang urang bejelma salah atuh. Ai jelema mah tempat salah. Disebutkeun salah ku batur. Orang disebutkan goreng ku batur, heuda orang mah emang goreng. Da lain malaikat. Ya sabab di jalma teh ya, di jalmi teh kan aya kieu ye, di jalmi teh aya calon pi malaikateun, aya calon pi setaneun. Mata kada disebut ku baturnya, wajar aya calon pi malaikateun. Ya. Jadi aya naon? Aya jalma suri Imam Ghazali mah, ya. Jelema teh bisa nasabna ka malaikat, ya, bisa nasabna teh ka setan. Kan ulah merebutkeun meureun dina TV aya dina media sosial merebutkeun nasab anu. Ya. Isa Imam Ghazali, jelema itu bisa nasabna ka malaikat, bisa nasabna teh ka setan. Tinggal urang ek milih. Ya. Tinggal urang milih. Nah urang erek milih nasabna ka malaikat, milih nasab ka setan. Terus lamun urang disetankeun ku batur, dihukuman ku batur, ya wajar. Sampai kemungkinan nanti 50-50. Disebutkan alus, disebutkan goreng ku batur, 50-50. Bisa mungkin nasab urang ka malaikat, lamun disebutkan alus. Lamun disebutkan goreng ku batur, bisa mungkin urang dinasabna ka setan. Keun wae we lah. Allah Rabbi Karim. Tapi naudzubillah nya aya nasabna ka setan. Naudzubillah. Ngan urang kudu berusaha nyambungkeun nasabna ka malaikat. Cosajan ku batur disebutkeun goreng. Allah, ya. Ya, jadi husnudon itu modal dasar tuh. Ilam tu hasin. Kumaha ya carana urang supaya urang bisa husnudon? Ya. Lamun supaya orang bisa husnudon. Ilam tu hasin. Lamun anjeun teu bisa ngaluskeun donna kana panyangka anjeun bihi ka Allah, li ajli husni wasfihi, karena sae sifatna Allah. Ya. Jadi kahiji ya nya. Jadi ada dua pilihan. Supaya orang bisa husnudon ke Allah. Pilihan kahiji, orang kudu bisa ningali karena sifat saena Allah. Tadi orang dibutuhkan dikir. Ya. Tak orang perlu dikir ya, dikir. Orang kedah seueur dikir, kedah mujahadah itu tak supaya orang bisa nyaksikeun basiroh, orang bisa nyaksikeun sifat-sifat anu sae di Allah. Ya, supaya orang bisa nyaksikan eta, terbuka kasap basiroh orang, panon hate orang, nyaksikan sifat-sifat anu sae di Allah. Malah sifat Rahman Rahimna Allah anu sok sering ku urang dibaca tah. Singkat tingali eta teh ku basiroh urang. Ya. Singkat tingali ku basiroh urang tah Rahman Rahimna Allah teh ngan ulangan saukur dibaca dina baham hungkul. Singkat tinggal ku basirah urang, cing nancep dina basirah urang tina hati urang bahwa Allah teh Rahman Rahim. Talamun selalu katingali ke urang, ya. Sifat Rahman Rahimna Allah, ay Rahman Rahim teh naon?
welas asih. Lamun katingali ku urang ku basirah urang Rahman Rahimna Allah, welas asihna Allah, maka urang bakal nyaksikeun sakabeh perkara anu ku Allah ditibakeun ka urang teh welas asihna Allah. Urang bakal ngayakinkeun ka dinya. Sakabeh perkara anu ku Allah tibakeun ka urang teh welas asihna Allah. Lamun ku urang katingali sifat Rahman Rahimna Allah. Tuhnya. Jadi aya husnudon urang. Berpikir positif bahwa kabeh ge Rahman Rahimna Allah. Tapi diperlukeun dikir teh di dinya. Diperlukeun dikir, orang kedah dikir, kedah selalu dikir, kedah loba dikir teh supaya terbuka basirah urang nyaksikeun sifat-sifat saena Allah. Ya, di antawis sifatna Allah, oge asmana Allah, jamalna Allah. Jamal teh naon indahna Allah. Lamun katingali ku urang jamalna Allah, indahna Allah, maka urang bakal nyaksikeun segala sesuatu anu ku Allah diciptakan ieu adalah indah, penuh dengan keindahan. Boga duit indah, teu boga duit indah. Gitu. Usaha lancar indah, usaha teu lancar oge indah. Dibere sehat indah, dibere penyakit oge indah. Teu, lamun katingali jamalna Allah, indahna Allah. Genahnya. Kira-kira bergenah mau nyaharapan kehidupan? Genah mah tadinya, tadi di awal. Salah satu modal supaya orang hayang lamun orang hayang genahnya harapan kehidupan kudu husnu tuh. Teta di antara piye? Ketika orang selalu indah ya teh. Katingali ke orang ya. Sifatna Allah, katingali jamalna Allah. Katingali ke orang segala sesuatu ieu teh adalah pada melan Allah anu maha indah. Orang nyaksikan KBG dengan penuh keindahan. Katingali ku orang baku basirah orang Rahman Rahimna Allah, welas asihna Allah, maka orang bakal nyaksikan kabeh perkara anu ku Allah tibakeun ka urang itu adalah welas asihna Allah. Boga duit welas asihna Allah, teu boga duit ge welas asihna Allah, kanyahna Allah. Usaha lancar welas asihna Allah, usaha teu lancar oge welas asihna Allah, bageurna Allah. Itu. Kabayar hutang bageurna Allah, can kabayar oge hutang bageurna Allah kene. Sehat bageurna Allah. Gering oge bageurna Allah. Nya genahnya hirup lamun kitunya. Allah. Tah, singkat tinggal eta. Jadi modal supaya orang bisa husnudon, cara supaya orang bisa husnudon, ya, cara supaya orang bisa husnudon teh nyaeta kudu katingali sifat-sifat saena Allah. Katali kunaon? Ku basirah urang, ku panon hate urang. Tah maka teh dia perlu dikir. Lamun urang riweuh wae berarti tah kurang dikir, tina kurang dikir teh katingali eta bageurna Allah. Eta teh efektina kurang dikir. Teka tingali bageurna Allah, teka tingali nyaahna Allah. Jadi riweuh urang nyaheurepan kahirupan. Teka tingali indahna Allah, teka tingali sampurnaana Allah. Jadi riweuh nyaheurepan kahirupan. Teh. Lamun teu bisa illam tuhasin donna kali ajli husni wasfihi, lamun anjeun teu bisa husnudon ka Allah ku sabab ningali sifat saena Allah. Nah, ada hese eta mah. 10 basirah anu lumayan. Terbukana basirah anu lumayan. Ya. Tah. Cara anu kadua, fahasin donnaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Lamun anjeun teu bisa husnudon ku sabab nyaksikeun sifat saena Allah, fahasin donnaka, aluskeun sangkaan anjeun ka Allah liwujudi muamalatihi maka. Sok lenyepan tingali kumaha Allah memperlakukeun urang. Sok lenyepan ku urang. Supaya orang bisa husnudon ka Allah, sok lenyepan taliti ku urang. Cing kumaha Allah memperlakukeun urang. Ti gubrag urang barang lahir
ti gubrag ka alam dunia barang lahir gubrag ka alam dunia tapi ka ayeuna cing kumaha. Pernah teu Allah teu ngarizkian ka urang. Sok. Pernah teu Allah teu nyukupkeun rezekina ka urang. Allah Rabbi Karim. So tinggali eta. Pernah teu. Ya. Sok urang pas gubrag lahir ke alam dunia tina patuangan ibu urang. Urang teu pernah menta ka Allah. Cai susu murni. Sok. Urang gubrag ke alam dunia. Pernah teh urang menta di jero beuteung teh, Gusti engke upami abdi gubrag ke alam dunia sayogi keur abdi susu murni. Pernah teh menta? Ya, tuh bojong-bojong ngusahakeun menta ge teu pernah. Pernah teh urang ketika gubrag ke alam dunia Gusti cing ditiasakeun ngiceup abdi. Ya? Pernah teh urang ketika gubrag ke alam dunia Gusti pasihan napas abdi. Allah Rabbi Karim. Sok taliti ke urang perlakuan Allah ka urang ti gubrag urang ke alam dunia. Tapi ka ayeuna pernah teh Allah sakali we mere teu napas ka urang? Pernah teh Allah sakali mere teu napas, samenit teh urang dibere teu napas ku Allah. Mau Pak? Pernah teh urang samenit ku Allah dibere teu napas. Tuh samenit lah. Setengah menit ku Allah dibere teu napas, pernah teh? Allah Rabbi Karim. Bari jeung teu pernah dipenta ke urang ka Allah teh. Bari jeung teu pernah diusahakeun ke urang teh. Dibere setengah menit teh napas geus kojor. Sebab aya di alam dunia teh. Soknya. Pernah teh. Ya Allah, naon deui atuh urang. Makanya orang masih kena goreng sangka wae ka Allah teh, nyangka Allah teu bager wae, nyangka Allah teu berehan wae urang teh. Nyangka Allah teu nyaaheun wae ka urang teh. Ya Allah. Ya. Allah. Padahal lamun ningali urangna, nya, lamun ningali urangna wajar lamun teh ama Allah teu ngarizkian ka urang. Ayeuna di dunia wajar lamun teh ama Allah nyiksa ka urang ayeuna di dunia. Wajar, tapi Allah teu pernah nyiksa ka urang ayeuna di dunia. Padahal urang loba pasaliana jeung aturan Allah. Ya, tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa atabaggadu ilaika bil ma'asi. Gusti selalu nyaah ka abdi. Tatawaddadu ilayya bi ni'matika kalawan nikmat-nikmat Gusti. Wa tabaggadu ilaika bil ma'asi. Tapi abdi selalu nyieun Gusti bendu kalawan pirang-pirang dosa. Yok, pan Allah gini aya ancaman ti Allah. Wa man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala balai walam yardo ala qodoi palyatahid robban siwai. Sing saha jalma anu teu syukur kana nikmat kaula, teu sabar kana musibah ti kaula, teu ridho kana papasten ti kaula, teangan pangeran satlian ti kaula. Ku Allah diancamna luar biasa. Tapi orang ku Allah teu diusir. Orang syukur jarang, tara bahkan. Sobarna hararese karena musibah ti Allah. Karena apa pasten ti Allah nyakitu keneh urang tara ridona teu seneng karena apa pasten ti Allah. Tapi ku Allah teu diusir. Padahal ancaman Allah
jalma anu henteu syukur kana nikmat Allah, teu sabar kana musibah ti Allah, henteu ridho kana papasten ti Allah, teangan pangaran salian ti Allah cik Allah. Urang syukur kurang, sabar kurang, ridhona kurang. Bahkan kadang-kadang mah eueuh syukurna, eueuh sabarna, eueuh ridhona. Ku Allah geus diancam tapi teu diusir. Teu ditajong urang. Da sigana lamun urang, Allahna urang jelema nya. Urang geuning kabudak lamun kesel-kesel teh ka diwari najong. Kabudak sorangan eta. Ketika budak berontak wae ka urang. Ya. Teu nurut wae, wani ngagebuk. Kanu dibae Allah tapi Allah kumaha? Urang ka Allah ngalawan wae. Ngadikte. Tapi Allah teu nyintreuk teu ngagebuk. Teu najong urang diasupkeun langsung celeng kana neraka asukeun ka Allah teh. Teu diusir urang ku Allah ti alam dunia. Allah tuh nya. Bagirna Allah tingali. Perlakuan Allah ka urang ti gubrag urang lahir ke alam dunia duwi ka ayeuna. Tah. Maka atuh teh aya celah keur urang pikeun goreng sangka ka Allah. Teu aya alasan pikeun urang pikeun goreng sangka ka Allah. Ya. Teu aya alasan, teu aya celah kangge urang pikeun goreng sangka ka Allah. Sadayana modal pikeun urang alus sangka ka Allah. Fahal awadaka illa hasanan wahal asda illa naon wahal asda ilaika illa minanan tu. Fahal awadaka teu pernah Allah ngabiasakeun ka anjeun illa hasanan kecuali alus sok tingali. Ya. Sok tingali urang lenyepan tali titenan ke urang. Pernah teu Allah dolim ka urang padahal urang teh loba pasaliana jeung keaturan Allah. Ya. Allah itu pernah dolim urang nu dolim kana diri urang. Pernah teu Allah dolim. Ya, pahal awadaka illa hasanan. Teu pernah ngabiasakeun Allah ka anjeun kecuali ngabiasakeun alus. Wahal asda ilaika illa minanan. Jeung teu pernah Allah mere ka anjeun kecuali Allah mere anugerah. Tah singkat tingali ku urang eta teh. Perlakuan Allah ka urang itu selalu sae anugerah hungkul, nikmat hungkul. Lamun teu katingali berarti basirohna deui tadi permasalahanana. Lamun masih kena teu katingali bageurna Allah, saena Allah. Urang can sadeu berarti naon? Basirohna can terbuka. Dikirna kurang. Ya. Mata para guru, para ahli tasawuf, para ahli ma'rifat itu ngarahkeun, "Yok, era menyahareupan masalah naon? Dikir, nyahareupan masalah naon? Dikir, kuncina dina dikir." Ya. Allah. Jadi usaha lain naon? Urusanna urang, kurang alus sangka ka Allah. Teu husnudon ka Allah, kurang dikir. Allah Rabbi Karim. Itu hal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Tepati-pati Allah ngabiasakeun ka anjeun kecuali ngabiasakeun alus, jeung tepati-pati Allah mere ka anjeun kecuali mere anugerah. Teu pernah Allah memperlakukan goreng ka urang. Salamin Allah memperlakukan alus ka urang. Teu pernah Allah mere musibah sararosna mah. Kabeh nuku Allah dibikin ka urang teh nikmat. Langkarasa musibah teh kusabab basiroh urangna can terbuka. Allah teu pernah mere kariweuh sebetulna ka urang itu teu pernah. Ya. Allah teu pernah mere karepot ka urang itu teu pernah. Ngan ketika urang ngarasa riweuh, ngarasa repot itu kusabab basiroh urang can terbuka. Can katingali bageurna Allah.
Sararasna mah teu pernah. Ya. Lamun Allah mereka ribuh, mereka repot ka urang berarti Allah teh dolim. Sedangkan mustahil Allah dolim mustahil. Ya. Lamun Allah mereka ribuh ka repot ka urang berarti Allah teh dolim. Sedangkan mustahil Allah dolim. Maka kesimpulannya Allah itu teu pernah mereka riuh karepot ka urang. Allah itu selalu mereka genah jeung kabungah ka urang. Ngan lamun teh mah karasa riuh karasa repot ka urang, lain berarti Allah mereka riuh karepot ka urang, tapi urangna basirohna can terbuka. Dikirna kurang loba keneh goplahna daripada dikirna. Allah Rabbi Karim. Ya, paham ya? Allah. Tadi dinya geuning permasalahan orang tuh. Gitu ya, Pak? Allah. Ya, namun orang husnudon itu pasti genah. Orang selalu husnudon itu pasti genah. Allah Rabbi Karim. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nubawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.